John, geus kapihelaan deui, John Kapiheula naon? kawin. Saha nu kawin? Nya teu apal. Teu apa emang saha nu kawin ieu teh? Si Abah. Si Abah. Oh. Maknya bener Ojon masuk tara percaya. Nya teu percaya atuh inai kan si Abah teh can cerai jeung pamajikanna. Ya memang can resmi cerai nama. Ngan mana si Otong teh geus hayang minta cerai. Aduh, mangkaning indungna si Otong kan di ditu keneh gawe di Saudi jadi TKW. Ya memang nya. Cenah mah makna si Otong teh di ditu boga kabogoh deui di Saudi. Halo, menangkan orang ditu? Lain, John. Urang Indonesia kene ngan gawe jadi supir di Saudi. Oh, TKI keneh. Cinlok merenya. Nya siga nama. Kela. Tapi nah inai apa indungna si Otong boga kabogoh di ditu? Pedawe nempo akun TikTokna, John. Oh, hebat inai mah bisa segala apa. Nya pada nempoan we video TikTokna jeung eta foto Instagramna. Nya. Aja oke minang eta nempoan Instagram awewe gadulis. Sareksinya. Sarek sih pisan. Tapi nai aya nu aneh sia. Nah, awewe dipoto sok dengdek. Geus teu kudu aneh, John. Eta teh cirina beheungna geus dikunci setang. Neni mah masih kene can percaya lamun si Abah rek kawin deui. Awah nu mustahil di dunia maneni nanaon oge bisa terjadi. Nya ce, tapi kan si Abah masih kene katalian jeung mana si Otong. Nya bener, tapi kan ceraina oge can sah. Nah hanya si Abah teh meni tega rek kawin deui. Tah, palebah dinya nama teu apa. Ngan si Abah pernah ngobrol, cenah mah emas si Otong di Saudina kagoda ku lalaki lain. Pantesan atuh ari kitu mah si Abah kawin deui oge. Ngan karunya we si Otong bakal boga indung perek. Padahal mah bejaan ku ece si Abahna. Bejaan kumaha ari Neni? Nya atuh pilih awewe teh anu bager. Kumaha cara milih awewe anu bager teh? Pilihlah wanita yang ketika ada masalah lari ke Tuhan, bukan lari ke Garut. Sebenarnya mah Abah teh hayang ti kamari keneh ngobrol jeung Otong. Ngobrol naon, Bah? Kieu tong. Abah teh aya niat rek kawin deui. Pan awena ge Otong apa atuh mau rek dikawin ku Abah teh? Nya, Bah, Otong geus apal. Ya syukur atuh hari apal mah. Cik, kumaha tah cek Otong? Eta geus buleud pilihan Abah. Geus tong, pokona mah Abah geus cocok lah jeung manehna teh. Tapi Bah, jangan pamajikan teh anu kudu nyaah ka Abah jeung ka Otong. Ya pasti atuh tong, maksud Abah boga pamajikan deui teh. Ame Otong aya nu ngurus. Nya, Bah, Otong ge ngerti pisan. Ya syukur atuh hari Otong ngarti mah. Kumaha? Otong setuju teu? Nya, Otong ngomong ngahalang-halang, Bah. Nya atuh, nuhun nya tong. Pokona mah doakeun we nya Abah kahareupna cing gede milik. Nya, Bah, sok we kawin heula da rezeki mah nuturkeun ngan ka adewe, Bah. Karep naon tong? Susah sok nyalip ti ka Inca. Ari si Ayah Amir ka mana? Si ayah teh keur aya tugas di kantorna, gawe keluar kota. Emangna Ojo nempo ayah Amir di mana? Oh, bieu Ojo ninggal Ayah Amir di sisi jalan, jiga nu rek megat bus. Ece mah geus biasa ditinggalkeun gawe keluar kota mah. Oh, ari Ece teh sieun sare sorangan di mah. Henteu Ece mah teu sieun. Imah Ece kan padeukeut jeung tatangga jadi lamun aya nanaon tinggal ngagorowok. Terus Ece teh curiga lamun si Ayah Amir keluar kota. Ece mah percaya weh. Yeuh John, nu penting ayah Amir balikna mawa duit. Eta bener pisan. Geus keluarga Ece jeung Ayah Amir mah panutan, influencer, picontoeun warga. John,
Ngaranna ge ngarumah tangga. Ngan ulah jiga rumah tangga si Abah jeung Mak Otong. Aing bener gitu kamari cek si Inai. Si Abah teh rek kawin deui. Nya meureun. Padahal mah nya baheula teh rumah tangga si Abah jeung Emak meni romantis pisan. Jadi percuma cenah romantisan teh lah. Puting-puting nyebut good night, bangun tidur dibilang good morning. Pada akhirnya mah goodbye. Oh, aduh. Pantesan atuh kitu mah Neni. Ka dieu gerak. Tinggal tah bisi teu percaya mah ieu video TikTokna. Nya Nay, eta kabogo mana si Otong teh? Nya Neni cenah mah sadudungan jeung mana si Otong. Tah gawena teh jadi supir pribadi. Meni begang kitu. Asa kasep kene si Abah ngan peda eta leuwih ngora. Nya siga nama panggil unggal poe tuluy boga rasa bogoh. Nya cinta lokasi teh meureun Nay. Nya mata pantes si Abahna betayang kawin deui. Nyanggeuskeun bae karunya si Abah ame teu kesepian deui. Nya Neni tapi karunya oge nya si Abah bunga nelpon makna si Otong geus tara dianggap. Padahal kan si Abahna teh kangen. Apal Nay, lamun lalaki ngomong kangen ka awewe Apal kumaha ari Neni? 10% kangen, Aisyah 80%. apal meureun. Gimana Tong? Mesti warung jajan mang. Jajan, buka duit ditabungkeun euy. Tagi saware ditabungkeun. Halus atuh. Lain si Abah bener rek kawin deui. Nya bener mang, otong geus ngobrol jeung si Abah. Terus kumaha? Otong setuju? Nya otong mah kumaha si Abah we. Nya bener. Kan kawin oge si Abah, jadi kumaha si Abah we nya. Nya mang, sugan we nung teu otong nya ka otong. Heeh. Nya otong oge sing bisa mihapkeun diri we atuh nya. Nya mang, sabarana mah otong teh berat jeung depan masalah ieu. Heeh, wahayahna deui kahayang si Abah ke karasana mah otong geus gede geura. Nya mang, ya geus karasa. Karasa kumaha ayeuna? Bagi gede teh lain loba duit, loba pikiran. Hampurannya ngeganggu waktu nang Ojon jeung Neni. Tenang naon bah, Ojon mah selalu siaga. Di mana Abah butuh, Ojon ada di sana, selalu ingin membantu. Ya Bah, Neni oge siap lamun Abah ngabutuhkeun Neni. Oh, syukur atuh ari kitu mah. Wayahna nya isukan anterkeun Abah seserahan. Nah, Abah ari Cek Mul jeung Inai itu diajakan. Oh, Cek Mul jeung Inai menghaja. Ku Abah dititah mantuan di imah calon pamajikan Abah. Ah, halus itu, halus. Ari isukan Neni jeung Ojon nyamper ka dieu jam sabaraha? Pokona mah jam 8 kudu geus dari ieu nya. Oke. Lain bah, ieu hari wali ti pihak awena disiapkeun. Duh, nya eta Jon, acan. Kumaha tuh Bah lamun eueuh wali? Alah, teu kudu hari wang Neni Ojon. Lamun rek kawin eueuh wali mah, apan bisa diganti ku Jamrud atau aku kangen band. Pokona mah doi. Sepi Kenny masih Abah noge. Nya Jon, bawa-bawa si Abahna ge sare keneh. Ah, sakat cida sare keneh mah ah. Cobaan we atuh ketrok pantona. Murason. Rampes. Geura sabana ge can siap kumaha atuh teh?
Cenah kamari nita ka dieu teh jam 8. Ampurannya, Neni, Ojon. Kadon ceurik gerai aya naon itu aya naon. Jeung menta hampura deui. Jika nama Abah mau jadi kawin, rencana Abah pokoknya mau gagal. Kunaon atuh itu aya naon, Abah? Pokoknya nama Jon, Neni, emas kawin, duit, jeung barang bawaan keseserahan, leungit kabeh. Leungit ka mana, Bah? Abah mah pokoknya curiga kasih Otong. Soalnya tadi pas Abah udang sare, si Otong geus eueuh di imah. Terus ayeuna kudu kumaha ieu? Jon, Abah mah geus ponok ka depan, pokona Abah mah rek indit. Rek indit ka mana, Bah? Kemana we Neni? Pokona mah Abah mah stres. Pokona mun Abah berkabar, Abah berarti Ulah luluasan, Bah. Berarti naon, Bah? Abah berarti geus beah kota. Sing sabar Eti. Nyakeun bae Eti, lain jodoh Eti meureun. Kieu-kieu teuing nasib Eti. Karek oge menang ka Bagjaan, karun gagal. Nya Eti jodoh Pati Bagja Cilaka mah geus aya nu ngatur. Nah, kieu kajadianna. Eti sedih pisan, Cuk. Sing sabar Eti, ini mah cobaan keur Eti. Eti nyeri hate. Sing kuat Eti, sing percaya. Awewe mah makhluk anu kuat. Kuat kumaha nae? Eta buktina listrik dipake dina biwir. Lipstik meureun inai. Sketsa bodoh daripada ulah menjadi cinta paruku. Mending surah seri sunat segera babarengan. Yo skateboard sketsa bodoh. Suka buka gokon jangan memikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard